Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina YouTube dina channel @mandina mara anu tangtus nuju siap-siap bade ngadaungkeun dongeng Sundanya wargi. Kumaha wargi sadayana daramang pamugi bae saralehatnya wargi. Sehat jasmanina, sehat rohanina. Ayeuna lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pusim guring siang kalian wengi. Wargi apunten ya suantara ada ngirungnya nu cuplu mangdina. Tapi doana we lah. Sincar rehat wargi sadayana nya anu karasan ju teu deungeut ieu. Urang seliduakeun wae. Da wargi anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian nu ka-50 kanggo dinten ieu wargi. Di mana harita bagian nu ka-55 nyarioskeun harita Ian nu aya di tempat-tempat di desanya wargi di aya sareng Satar sareng nu sanesna kalebet Astam sareng Parid. Aku malah jeung naik carita mangga udah jeung ngadangkeun we tangga-tangga landung pang beberahmana. Wayahna sadari rek Ian kudu masrakeun eta barang. Tapi pantos diicalan ka urang lembur bitung pakuwu. Ceuk Ian marikandi pasualan dugis putus sasat di ngorahkeun deui. Kumaha ari Ian? Pan eta mah jual beli bohong sabab kabeh geus diatur ku Haji Barkum. Jual beli sandiwara, segel sandiwara, malah moal buah perkawinan antara anjeun jeung Inoh ge eta teh sandiwara malulu. Ceuk pakuwu rada bendu, ari sabab urusan teh jadi ngayayai geuning. Da Ian teu panceg pamadeganana. Nya dikitukeun majempe harita teu ngomong deui. Maneh mah teu boga polo Ian. Si laing teh untung teu ditampiling oge. Da kuduna mah ditangkep atuh distorkeun ta ka kacamatan. Tapi na teu boga pisan cedo yang dicakbok sia ku dewek. Satar muncereng harita bari kakerot asa jengkel ngading omongan Ian nu bulat belit wae. Ulah kitu Kang, da kuring ge boga hak pikeun mempertahankeun eta harta. Sabab geus kaasupan tanaga kuring, ceuk Ian. Heueuh tapi geus kabuleun ku dosa maneh. Dibari tungkeun jeung kajahatan maneh, jasa-jasa teh ledis eueuh nu nyesa. Ayeuna mah ulah naon teh ulah ngarep-ngarep di bagian. Da bongan teh sadrah tumarima, teh dipodaran ge untung sia teh. Nam ayeuna mah urang balik ka imah. Urang seren sumeren kan boga hakna. Teu kedulan calin ciluncat mulang. Ulah dingorakkeun deui perkara teh. Moal aya angeusna atuh. Kitu ceuk Satar toleh bari jeung ambek. Da geus keheul atuh ti bareto ka Ian teh. Harita Ian wargi jeung Inoh teh teu ngomong deui. Najan duanana ngarasa ti sugemage. Teu bisa magar kumaha. Sabab eleh padu eleh carita jeung eleh balad deui. Manehna mah eueuh anu ngabantu Pak RT nu tadina dipake gunung pananggeuhan teh geuning di akhirna bet ngantep malah kalah kamantuan ka Astam jeung ka Parid. Teu amitan-amitan acan Ian jeung Inoh kaluar ti bare desa ari paromana alum angen ngabagal jejantung ratug jero dada pinuh harita ku amarah anu henteu kedal teh. Akibatna jadi seueul kana hulu angen. Ari Satar mah biasa make tata kasopanan. Memeh indit amitan heula ka kuwu jeung ka juru tulis. Oge teu poho nganuhunkeun kana bantuanana. Nya geus kitu mah beral harita marulang nu dijugjug teh imah Ian. Sabab urusan teh can rengseh. Ian jeung Inoh can seren sumeren. Satar jeung kanca-kancana can wani ninggalkeun, bisi Ian jalir janji, bisi Astam teu bisa nahan amarah. Bisi aya kejadian tarung anu matak ngadatangkeun korban jiwa. Cag tunda heula anu keur aya di setengahing perjalanan. Kacaturkeun wargi, harita Parid jeung si Keke anu aya di imah Ian ngadaguan anu keur padu ka desa. Saditinggalkeunana ku Astam jeung Satar. Parid teu cicing manehna ngagunakeun kasempatan pikeun ngabukaer katerangan ti si Keke.
Parid mimiti namah malong ka si keke nu diukna teu bisa tenang, jebah hate teu buguh rasa, bingung kudua kutilu, teu boga cakaleunda sagala sieun. Keke, kabeneran eueuh si Ian, ayeuna kari maneh anu aya di dieu. Bisi maneh ngarasa kagok ku si Ian, nya tah ayeuna waktuna pikeun ngabudalkeun naon-naon nu kanyahoan ku maneh. Cik bejakeun ka dewek, ulah aya nu disemput-semput, ulah aya nu disindang siloka supaya maneh panjang umur euy. Kumaha ieu teh anu sanyana? Saha si Ian jeung si Ino? Tah, kumaha tujuanana pangnepikeun ka kieu? Jeung saha dalangna nu utama sok jawab. Cik Parid ngamimitian tumanya. Mang Salam jeung Hardi oge katut ijan mureleng ka si keke, kawas anu hayang rekeb. Ari si keke teu buru-buru ngajawab, kala ngaluk tungkul bari mikir, neangan jalan nu hade pikeun kasalametan dirina. Ulah loba teuing mikir euy keke. Ayeuna geus waktuna nyokot putusan nu jelas. Ya, lamun maneh hayang salamet jeung panjang umur, tah syaratna kudu blak-blakan ka Jang Parid. Lamun henteu, paeh teh tah piasileunana. Isukan ge karjenatna boa. Cik Mang Salam milma panas, buah ari dititah maehan mah moal luas da sieun dosa teh. Heeh, nah rese teuing siraing teh. Hardi ge harita pipilueun wargi. Ijan narik napas jero, panonna muruleng ka si keke. Atuh pada ngarentog gitu mah, pok si keke ngomong. Keke Jang, ku akang oge kahartos, tangtos kana kieuna teh, tapi akang teh terus terang, sieun paeh akang teh. Cuk si keke bari cengkat telaunan, luk tungkul deui, kawas anu serap. Jadi teu wanieun padu teuteup jeung Parid. Nya heueuh lamun hayang umur panjang, kudu terus terang atuh. Sadayana ge abot kang akang majang. Terus terang ge matak paeh, nya teu ngomong matak binasa. Jadi ceuk idalang teh mah akang teh lir ibaratnya kal buah si malakama. Di dahar matak paeh indung, teu di dahar matak paeh bapa. Duanana matak nyilakakeun ka diri akang. Tah, kitu saresna majang. Si keke maninggal leungis bakatku susah meureun manehna teh. Nah make kitu. Naon sababna ieu teh? Parid celohok nu sejen oge heraneun teu ngarti ku omongan si keke. Mun akang ngabudalkeun usia, akang bakal dipaehan ku Aji Barkum. Lamun teu ngabudalkeun dipaehan ku Ujang. Jadi keur akang mah sarua beratna, sedengkeun akang teh hayang keneh hirup. Aya keneh cita-cita anu can laksana. Bisi paeh panasaran Jang. Cik si keke dari anaker terus nyusutan Cipanon. Naon ta cita-cita maneh keke? Parid beuki panasaran. Akang teh geus kolot Jang. Malah sameme Ujang lahir ge ka alam dunya. Teuing ti tuang eyang jumeneng keneh. Nyatana ti jaman Mak Saroh aya keneh di kieuna. Akang teh geus aya. Terusna kumaha? Tapi Jang, nepi kadanget ayeuna akang mah bujangan keneh. Oh, hayang kawin akang teh nya. Cuk Parid bari seuri sabab karunya ari ngadenge kitu mah. Nu sejen oge nyerengeh bari unggut-unggutan. Sumun Jang, akang teh hayang kawin sakali we. Oh, karti ari kitu mah. Tapi dabongan akang teh bet ngaula kadu jahat gini. Ulah aral subaha lamun kabagian sangsarana. Ulah aneh mun kabagian dosa. Tapi lamun nya akang hayang keneh hirup sarta hayang ngasaan heula kawin kudu daek balaka ka kuring supaya panjang umur. Sok pikir sing bener. Mending balaka terus terang. Mending bungkem bari terus paeh coba. Ih Jang, pan tadi ge tos disangemkeun, bungkem sareng ngomong teh kanggo akang mah sarua bakal paeh. Ceuk si keke. Da kuring ge bakal paeh atuh. Nu make susah-susah teuing. Nah di mana aya manusia anu megar kawas oray. Akhirna mah paeh kabeh ge. Sanes kitu Jang. Maksad akang teh bakal aya anu maehan. Saha nu maehan? Adi ngomong teh saha nu maehanana?
Haji Barkum, kumaha carana? Pan akang aya di dieu maehan kumaha? Aduh jang, kieu geura saenyana mah. Haji Barkum teh kagungan pamuntangan, hiji dukun teluh sareng baruang nu ayana di Ciwalun, katelahna Ki Asmayi. Eta jalma teh luhur elmuna, sakti mandraguna, bisa maehan ti kajauhan tah. Mun hayang nyiksa jelema dikirim baruang, diganggayong, digeringan nepikeun ka tahun-tahun dilana. Upami hayang ngalak nyawa batur anu singkat, hartosna dina waktu nu saeutik, manehna bakal ngirim teluh. Tah kitu kasihan akang teh. Boa mun akang buka Rusia, pasti diteluh tak Ki Asmayi, jalana Haji Barkum. Ceuk si Keke nu tadina embung buka Rusia teh, secara ti langsung geus ngabolekeun Rusia na Haji Barkum teh. Atuh gagak-gag seudi parid teh tina awahing ku atoh. Geuning buktina mah si Keke teh buka Rusia. Kanyahoan ayeuna mah Haji Barkum teh ngingu tukang baruang jeung teluh. Geuning teu burung kabuka Kang. Atuh ari kitu mah akang teh tereh paeh, tereh diteluh ku Ki Asmayi nya. Ceuk parid ngabanyolan, gebeg si Keke ngarenjang geus takar kebek. Karak sadar harita yen manehna geus ngabukakeun Rusia Haji Barkum. Atuh mani ngadeg-deg awakna, beungeutna sepa siga mayit, leungeun ngaleper cara anu lilinium. Sajungjungan mah wargi jempe teu wanian ngomong si Keke. Ku si Keke geus kabayangkeun dirina kadatangan setan teluh, terus ngajamret nyawana, terus awakna ngabebengkang teu nyawaan, letah ngelel panon bolotor. Ras inget kana kajadian di imah Ki Asmayi, basa metakeun cara-cara ngirim teluh, nojos tumpeng ku keris, kerisna ngadadak jadi beureum ku getih, tina tumpeng teh bijil getih. Heuleut 2 poe kabejakeun yen jelema nu diarah ku manehna teh geus kari jenatna. Atuh barang inget kadinya ujug-ujug golepak si Keke teh harita ngagolepak. Ing ceurik ngabangingik bangun anu kanyanyerian. Jadi kapercayaan kana dirina ngadadak leungit, anu kabayangkeun teh aya deui iwa ti jurig teluh anu rek ngajamret nyawa manehna teh. Nya pargi atuh nyapuguh we, parid teh heraneun. Malamang salam jeung baturna ge carelohok teu ngarti. Kunaon di teh jang ieu teh? Na si Keke ngadon ngagoledag kitu eta, ngabodor atawa henteu waras ieu teh ye? Cik Mang Salam. Nya duka teuing atuh kunaon atuh nya? Da bumbuguh ngadon ngagoler, keun urang pariksa. Waras atawa henteu jelema teh ieu? Ceuk parid harita ngadeuketan ka si Keke. Terus diusap tarangna, tapi si Keke anger ngagoler bari ceurik ngabangingik. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda nya dina YouTube ieu dina channel Mang Dina Marah. Da ka wargi sadayana anu nuju ngadongkeun ieu dongeng saha bae di mana bae alamatna boa anu caket anu tebihna wargi mugi we tiasa kahibur manahna kalayan kebingahannya wargi daripada ngalamun teu puguh. Da ka wargi oge ulah hilau wargi subscribe-na nya. Atuh bunyi lonceng sareng like and share na oge diantos ku Umang pang noelkeun we lah. Tah kugituna atuh wargi ulah seurting anu naon teh seurting nyarios teh buguh. Urang lajengkeun nya wargi sadayana ieu carios ngadu taluh teh aya. Karangan kilig sabagian nu ka-50 wargi teh 50 dinten ya aduh. Masih kene panjangnya. Urang lajingkeun wae dugikeun ka rengsena. Hei Keke, kunaon ieu teh? Kunaon jug-jug ceurik? Aduh Kang, akang teh geus paeh ku teluh. Aduh hampura. Moal bisa nerangkeun leuwih jelas. Sawa Kang paeh manten, paeh jang. Paeh pisan. Cilaka moal bisa kawin heula. Aduh. Moal bisa tulus pangantenan. Moal bisa Kang teh moal. Ceuk si Keke jeung anu ngabodor. Atuh ger nu aya di dinya seuri asa dihibur ku lalampahan si Keke anu malawading.
dari akang kawas nu lieur. Ari kitu mah lain hayang panjang umur atuh. Tapi hayang buru-buru paeh mer. Rasakeun heula atuh. Na kumari nu paeh. Kumaha atuh Jang? Hirup keneh akang teh yeuh. Ceuk si Keke cengkat diek diuk bari gasak gisik panonna beureum. Saha ngaran akang? Keke Jang, Keke. Heueuh, syukur ari inget keneh mah kana ngaran. Lainna kieu yeuh. Mumpung akang bisa ngobrol keneh jeung kuring, memeh paeh bejakeun heula Rusia Haji Barkum. Engkeun mun geus beak kabeh, jig bae arik paek mah. Kuring ge moal ngahalang-halang. Ceuk Parid sakalian ngabanyolan ka si Keke. Anu pipikiranana setengah teh eling wargi si Keke teh. Mung Jang mung sieun dipaehan ku Haji Barkum akang teh. Har, apaan geus dipaehan lain? Kagok asong Kang. Mending wak sabala kaheula ngarapaehna hampang, teu aya kabeuberat. Pan lamun paeh bari mawa hutang mah berat eta teh. Mending bayar heula. Naon hutang akang? Apaan acan rangkeun ka aya Haji Barkum? Sok bejakeun. Saha Haji Barkum teh nu sanyana? Ceuk Parid dari tabari terus neuteup nanya kalawan sabar. Si Keke wargi harita ngahulang. Manehna ngararasakeun heula dirina. Nah geus paeh atawa acan. Ana dirasa-rasa teh bet anger keneh cara tadi. Baju nu dipake, imah nu dicicingan, jelema anu ngariung anger keneh. Delila wargi si Keke pok nyarita deui. Eueuh, hirup keneh geuning akang teh nya. Hirup nama hirup Kang ngantere paeh. Ceuk Parid bari nyerenge. Atuh beuki pias wae beungeut si Keke teh. Ulah disingsieunan atuh Jang lah bisi gelo manten tah. Pan mun geus gelo mah moal beunang ditanya. Ceuk Mang Salam ngeringan. Keuna emang lah gelo ge da lain ku urang. Sina pae sakalian supaya ulah ganeng pokona mah. Ceuk Parid kala beuki ngahajakeun, atuh si Keke ngarenjag pok ngomong deui. Jang, akang teh hirup keneh. Hirup Kang, hirup keneh. Tapi tereh paeh nu matak buru-buru geura jawab pertanyaan kuring. Ari akang dititah naon ku Haji Barkum teh? Nya dipiwarang nempo sawah Jang, kudu ngabuktikeun nah nya pare teh dihakan beurit atawa henteu. Sabab ceuk laporan si Ian, pare teh satengahna diranjah ku si Monyong cenah. Ta salajengna Bili Ujang teu uninga akang teh panyawa Haji Barkum. Pada nu satia satadi pika nyaah pisan dikapungkur dugi ka ayeuna teh nyaaheun pisan Haji Barkum teh. Da eta we upami akang nyungkeun kanggo ka sawah manis sok hese can sembah kuriling matara mere nyaahan pisan nyaah mere. Ceuk si Keke bari papetra atuh ger nu ngariung seuri. Asa dihibur ku si Keke anu geus tereh paeh. Uluh kutan teh kitu nya. Sugan teh nyaah bager ulas asih, lain nyaah mere. Tapi teu naon lah, da eta mah urusan akang. Kumaha tuluyna atuh? Ceuk Parid deui bari mencrong ka si Keke. Ian teh adi beuteung Haji Barkum. Ari Inoh anak Ki Asmayi ngahaja dikirimkeun ka Cikao. Sina ngaheroan harta banda Nyi Idah ku jalan anu geus kasaksian ku sadayana. Sadayana dalang tina sagarupina kajadian ieu Haji Barkum we. Nu tujuanna ngan sarupa hayang ngawasa sakabeh harta anu dicekel ku Nyi Idah almarhum. Sabab sifat Haji Barkum sarakah, ulah batur hawak hayang sorangan, bujeng-bujeng kanulian. Kapamajikanana oge meditna teh teu katulungan. Cap jahe buntut kasiran teh. Ceuk urang India mah merge hese cepel nyaahan nyaah mikeun teh. Malah Jang disebut haji oge ukur alandianu unggul, alandianu moyok. Da sanyana mah teu kungsi munggah haji atuh manehna teh. Boro-boro ka Mekah jeung ka Madinah tara jumaah-jumaahan acan, salatna ge sataun sakali ari lebaran unggul. Ayeuna harta bandana keur dilicikan ku si Ian. Tasanya nama
duanana oge teu aya anu benerna eta teh. Eueuh sirwanunana norotogane keur jahat jeung sarakah teh licik deui. Tah sakitu anu tiasa dipedar ku akang. Ayeuna mah akang teu boga hutang rek tulus paeh teh. Ceuk si Keke goledag di ngagoler hing harita ceurik ngabangingik. Atuh cakakak wargi harita parido ge jadi seuri. Mang Salam jeung baladna oge ting ciri hieu deui. Asal lucu tuh ulah lampahan si Keke teh. Anu keukeuh cenah hayang pae tapi masih kene kaburu ceurik. Aya wae akang mah. Na make ceurik paeh teh atuh. Cicing atuh paeh mah. Ceuk Parid bari nepak biti si Keke jeung si Keke cengkat pok ngomong. Jang, akang teh sanak teu kadang ieu teh. Teu indung teu bapa, teu dulur teu baraya. Boro-boro anak pamajikan kabogoh ge henteu boga. Ataupun paeh teh moal aya nyeng ceurikan, nya kapaksa we ceurik sorangan akang mah. Ceuk si Keke goledag ngagoler deui. Parid gogodeg karunya ieu amek aya ka si Keke. Tapi ari geus nyaho kitu mah lolobana karunya. Si oreng si Keke teh dijieun alat ku Haji Barkum, digawe sasat kapaksa dume diungkulan ku ancaman teh wargi. Lila harita teh jarempe wargi, nu ngomong iwa si Keke. Tapi ngomong teu puguh, kawas anu ngarindur, kawas teu boga pikiran. Ari Parid mikir manehna inget kana kejadian-kejadian nu geus kaliwat. Boh anu kasaksian, boh anu kadenge ceuk beja, jelas kolot-kolotna teh aya nu hianat. Tah. Sasat aya anu nuar, aya anu ngabaruang. Da geuning kitu omongan si Keke ge. Yen Haji Barkum teh ngingu tukang taluh jeung baruang. Kang Keke, udang deui lanan, ulah waka paeh. Kuring aya keneh tanyakeuneun. Ceuk Parid ka si Keke. Aya, naon deui Jang? Bari kuniang hudang. Keke lanan. Ulah waka ayeuna paeh teh lah. Da malaikatna ge can datang. Jeung deui Kang ari paeh mah teu ditangtukeun ke manusia. Anging Allah nu Maha Uninga jeung anu ngaresakeun. Jalanna maot rupa-rupa. Aya nu cilaka, aya nu gering heula, aya nu dibinasa batur, boh langsung atawa henteu. Tapi hakikatna mah tetep ti Allah. Lainna kuring rek nanya, ari akang nyaho atawa henteu? Haji Barkum teh kungsi ngabaruang kolot-kolot kuring atawa henteu? Sabab nurutkeun beja, ini kuring, nini saroh, aki kuring, indung bapa kuring, maotna teh hampir sarua. Nu dimaksud sarua teh lantaranana da ari maot nama sarua dicabut nyawa jeung kakara deui. Ih nyamuhun Jang muhun. Sadayana ge di baruang eta teh. Pan akang anu sok naon ngirimkeun naracikna oge. Akang nu sok nganterkeun amprahanana. Pokona mah sadayana ge diparabkeun ka siluman baruang ku Ki Asmayi. Dititah ku Haji Barkum kitu tah. Masyaallah. Nya bener jahat Haji Barkum teh. Lain jahat deui hat ne pokona mah. Ceuk si Keke bepeta. Ayeuna mah harita diuk teteg gawas biasa jeung ane sanggeus ngabudalkeun eusi hatena ngarasaan teh sirahna jadi hampang. Pikiran tenang teu boga kasieun jeung kahariwang. Nyakeun bae atuh ari geus puguh kitu mah. Meureun kanyahoan tah anu salah jeung anu benerna. Nya muga-muga we lah nya. Ucara kieu kuring moal salah tindakan nyada geus nyaho lah anu belang bayahna teh jeung anu jujurna. Mohon Jang kitu we ayeuna mah. Tapi kumaha tuh akang teh da ari geus kieu mah akang teh alim bangsul ka lembur bitung teh. Alim akang teh. Sieun dipaehan akang teh ku Haji Barkum. Bade seren sumeren we akang maena teh Jang. Nyangakeun beheung teuk-teukeun dikorog-gorokeun suku genteng belokeun. Sanggem paripaos teh mah hukum gantung buang tinggi sumangga nyangakeun. Bogot pangayun timbang taraju aya di kersa ujang. Ceuk si Keke seren sumeren maslahkeun badan sakujur. Talamun kitu mah nya kitu carana. Begeus ulah balik ka lembur bitung.
cicing di dieu ulah kemana-mana nya. Cik pari dandes da karunyaeun ari geus bukda kitu mah. Nuhun ujang nuhun. Tapi naha moal dipaehan kitu. Kulantaran akang geus nerangkeun sajujurna, kuring moal maehan ka akang. Jeung deui sing saha anu rek ngabinasa ka akang, kuring anu bakal ngabelaanana. Asal akang sorangan kudu satia ka kuring nya. Ulah wani hianat pokona mah Kang. Sebab ieu teh bakal nyelakakeun ka diri akang pribadi. Moal hianat akang. Moal lanca lincir luncat mulang. Moal udar tina tali gadang. Dia ayeuna kapayun mah akang teh bade ulun kumaha we ka salira ujang. Si jami hapekeun nyawa, titip diri sang badan. Ceuk si keke harita bari daria naker. Kaparengan harita kana dirina datang deui sakabeh pangharpan bakal aya nunang tayungan kana dirina. Nya geus ari kitu mah cicing di dieu. Nuhun jang. Dupi salajengna. Waktosna wargi sadayana nantinya kapan. Lupina ieu dongeng Sunda dina YouTube-nya dina channel @melidamara wargi dicekapundikeun ka dieu baiknya. Pamugi wae wargi sadayana anu mikaresep kana dongeng Sunda saha bae di mana bae alamat boh istri pameget nu anom nu sepuhna nu cakat nu tebihna. Nah, tiasa kahibur manahna nya wargi etang-etang landung pangberahmanah. Ku Mang Rupi ngadaungkeun ieu dongeng. Sakali di wargi carios ngadu teluh karangan kilik sabagian nu ka-50 genep dicekapeun wekeun ka dieu bae. Pamugi katampi kalian kebingahan insyaallah atuh bagian nu ka-57 enjingna waktos sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun ku Mang Rupi paratusan wargi sadayana. Widu jeung paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.